do berkah bulan mul. Barang segitu datang salakina jam 11:30. Asik papa tatang tak papa tatang anaknya. Beles ngaliu menang delekat. Dikumpulkeun anak kabeh, ayo mak kok barang ibu kabeh jeung sarimi. Waduh. Matak mun udah nak kudu alalen. Udah lemen-lemen aing baca muludan saimah biasa hiji enak aing ngadangan. Gimana mang anak ibu-ibu aduh aing nang ulung-ulung teuing. Nang elang-elang teuing, nang pintang-pintang teuing. Kumaha ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaha meuni geunut. Tanya tuh dalam di laut. Tanya tuh, kula sok nanya kata tengah kula. Nah, kali kakak kalunya ke pamajikan, Masya Allah. Iya kakak usaha turun isu unggah sore. Hulu di jeun suku di jeun hulu. Usaha naon eta? Hulu di jeun suku di jeun hulu. Eta bari masa kolot. Eta kakak jungkir balik, Masya Allah. Di eta nyinakeun anak pamajikan. Terutama pamajikan masaku gede jasana ka urang di Masya Allah. Lamun urang keur leuleus maena makot langsung ka urang usapan laju ngadadak datang penyakit hareuras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa afdalul anam wa misbahud dhulam wa rasulul malikil alam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil izdiham amma ba'du. Qala ta'ala fi muhkamil ahkam. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiyyu Muhammad man fariha bina farihna bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadayana jaga di poe kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun segenap para alimil ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat nu nampak halaladir di payunan urang sadayana, sekaligus puji simkuring dipika hormat bil khusus kiai-kiai kampung setempat anu ku pribados dipika hormat turut dimuliakeun aparatur pejabat pemerintah setempat bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Puji simkuring dipika hormat teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pamuda sakampung Tapos sadayana ku Allah sing dijadikan pamuda nu saloleh. Oke terhilap kori urang tersana akhina al Ustad Romli anu nembe pisan macakeun ayat suci Al-Qur'an. Muga pribados dipika hormat urang doakeun mantena senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkeun umurna, dimanfaatkeun ilmuna. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina siang anu berbahagia urang kempel kanggo mieling kelahiranana junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Kunaon kitu kiai eta Kangjeng Nabi kudu dimuliakeun. Saeutik jawabanana emang Rasul mah tos mulia. Kunaon Kangjeng Nabi kudu diagungkeun. Sakedik jawabanana Rasul mah tos agung. Saha nu ngagungkeunana jeung nu ngamuliakeunana lain manusia. Andai kata jelema sakolong dunia henteu nurut ka Nabi, moal nurut ka Rasul, teu deuk muludan, rek bedegong kana agama, teu nurut ka Nabi, maka moal luntur sagede kuman-kuman acan kamuliaan Kangjeng Nabi mah. Sabab nu ngamuliakeun Kangjeng Nabi mah lain jelema tapi Allah Subhanahu. Nah ieu Bapak Ibu jamaah sadaya, ari urang mah butuh ka Kangjeng Nabi, maka diayakeun muludan supaya ngingetkeun ka urang. Ngingetkeun naon? Inget ka jalma anu geus berjasa ka urang. Sebab anu diinget-inget ku urang mah ayeuna Kangjeng Nabi ka umat can pernah poho samenit-menit acan. Ingetkeun ku ibu, Kangjeng Nabi mah ka umat teh can pernah poho samenit-menit. Ari urang ka Nabi loba inget loba poho. Jalujurnya orang Tapos. Dan Nabi mah ibu anu dipikirkan lain pamajikan, lain anak, lain minantu, lain incu, tapi umatna model urang. Kumargi sakitu Bapak jamaah ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina siang ieu urang Tapos ngayakeun syukuran. Syukuran naon? Syukuran muludan. Syukur ka Allah Subhanahu wa taala
yen Allah geus ngutus Kangjeng Rasul ke alam dunia, bahkan alhamdulillah urang dijadikan umat Kangjeng Nabi. Nya naon untungna kiai jadi umat Kangjeng Nabi? Ribuan kauntungan, bahkan miliaran kauntungan jadi umat Kangjeng Nabi. Sabab Nabi Musa alaihi salam, ya Nabi ya Rasul, cek Nabi Musa, ya Allah, andai kata kaulah hirup sabada Muhammad, andai kata kaulah hirup sazaman jeung Muhammad, kaulah mah hayang dijadikan umat Muhammad. Nabi Musa mah hayangeun dijadikan umat Muhammad. Kunaon urang geus jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad kalah kadarareug bararan nararak. Masya Allah. Nah iya para hadirin wal hadirat, makana dina poe ieu urang tapos keur ngayakeun tasakur. Moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah, ditampi ku Kangjeng Rasul, sehingga nyababkeun jaga di kiamat pangeulana digusur ku Allah ka surga. Hayang ka surga tah hayang ka neraka. Ai jasa lagi ngomong namanya. Hayang selamat, hayang cilaka. Di arah redan jawab nama. Nutilok sholat ngomong nama hayang kasur. Nutilok sakitu teh. Nutilok ngaji ngomong nama hayang kasur. Nutilok ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang bating korek. Ya. Maka cek ulama wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah, hasil syukuran, pelaksanaan syukuran bi anwa'il ibadah dengan rupa-rupa warna-warni ibadah. Seperti mana? Seperti kahiji bis sujudi ku ngalakonan salat sunah. Da bukan ku ibu ya. Urang hayang ngayakeun mauludan takdim ka Rasul, tapi duit teu boga, pakaya teu gablek, biaya eueuh, salaki teu usaha. Ngalumbuk bagi segala makburu. Cek ibu-ibu mata kain masar riksuk teh bapak dia. Masya Allah, pagawean terpangu nyatu bek godek. Kita kalakon ibu-ibu kadang-kadang gitu tak kasalakina. Masya Allah, hayang ngalaksanakeun syukuran muludan tapi duit teu boga, pakaya teu gablek. Kumaha tuh kiai? Anu tadi bisa ngalaksanakeun tasyakuran kas sujudi seperti melalui ibadah salat sunnah. Kumaha carana kieu? Ya Allah, abdi bade tasyakur ka Gusti melalui salat sunnah. Tujuanana tasyakuran ngagungkeun Kangjeng Nabi abdi. Salat sunnah ibu usolli sunnatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Hasil urang ganjaran muludan hasil sabaraha rakaat kiai ulah loba-loba 1000 rakaat. Udang teteh jeger cenah hayang ka surga aya tita salat sunah embung. Kumaha cenah kiai, cek ibu-ibu jeung bapak-bapak jak ulama katarajang eng remat asem ur koles terakhir hiji deui panyakit nged. Eta mah panyakit pusat nu eta mah. Kumaha cenah hayang ngalaksanakeun mah tapi encok rematik aya nu kadua wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kasyam. Bisa ngalaksanakeun tasyakuran, terutama tasyakuran maulid dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kasyam seperti ku puasa
Nges teh ibu jeung bapak runding ti dieu Pak urang mah duit teu boga bapak teu usah geus hayang ngayakeun muludan takdim ka Kangjeng Rasul jaga hayang diaku ku Kangjeng Rasul atos we para hadirin wal hadirat kunaon ku puasa sunnah bulan maulid makana kiai baheula mah ararapik ibu kolot baheula mah setiap tanggal datang tanggal hiji bulan mulut jelema baheula mah para ruasa naon tujuanna takdim ngagungkeun ka Kangjeng Rasul kumaha cek ibu-ibu jeung bapak-bapak kiai jak ulama katarajang penyakit emah laju ngerebek bae beuteung mun wake joan lamun eta urang sangeup puasa aya keneh teu kiai nu sejen aya ulah sieun wa yahsulus syukru bi anwa'il ibadah hasil pelaksanaan syukuran bi anwa'il ibadah dengan rupa-rupa warna-warni ibadah tilawah seperti kumaca Qur'an. Nah, balik ti dieu kumpulkeun salaki pamajikan laju anak mincu minantu. Hayu dak urang tujuan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, ja urang ngariung geus kamari, tak urang bari tinggal ngagungkeun anak melalui maca Qur'an. Pimpin ku bapakna, Pak, pan bapak kepala rumah tangga. Ayo lemah nu sejen sok mamarahan coba sekali-kali mimpin tamaja Quran ajak pamajikan ajak minantu ajak anak supaya bebarengan maca Quran umah cenah jaka kamar teu bisa hadorot nah ulah kudu hadorot kieu bae langsung kumpulkeun kabeh geus kumpul misalkan anak incu minantu kabeh aya 38 langsung baik niat muludan maca Quran mulai gerak der be maca Qur'an Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad nah hasil eta kiai hasil wa yahsulus syukru bi anwa'il ibadah kat tilawah hasil pelaksanaan syukur para hadirin sadaya dengan rupa-rupi warna-warni ibadah katilawah seperti kumaca makana anak-anak orang titah malaca Quran titah bararisa maca Quran mungkin ka dieu jelema mungkin teu barisa maca Quran mungkin ka dieu jelema yaitu jeung sajabana mah harebat gararaga kunaon maca Quran teu bisa rukun wudu teu nyaho batal salat teu nyaho sifat 20 teu nyaho para hadirin anak ibu jadi bidan sukses hebat bagus cita-cita anu mulia anak ibu sukses jadi dokter hebat cita-cita anu luhur anak urang hayang jadi DPR sukses hebat anak urang hayang jadi direktur anak urang hayang jadi pengusaha sukses jadi bidan sukses jadi pejabat sukses kunaon para hadirin rukun salat teu nyaho kunaon rukun iman teu nyaho kunaon maca Quran teu bisa mahadil gawabah kebodohan macam apa seperti ini anu ku ibu dibikeun ka anak incu kabodohan model naon nu kieu neuk diingu keneh bae ku budak tapos tolol kebodohan model naon itu sok para hadirin Rasul tiba bahala geus amanat ka umat kedeung terakhir bae kuring apa wasiat Rasul kepada umat saeutik teu loba nganti lu mun aya waktuna urang bahas mun eueuh geus sadatangna bae lupa urang hadirin sakunaon sok beulah sabelah urang anak urang SD isuk-isuk asupkeun tos dohor wayahna sedek tita ka madrasah ari kuari madrasah balalangkrut naudzubillah masyaallah
ngomong hayang boga anak anu soleh, hayang ayah anak ayah akhlakan, hayang bakti kena jadi indung bapak yang dididik akhlak, yang dididik ilmu, yang dididik keagamaan. Itu di sekolah madrasah pak. Mulai homa urang bisa maca Quran di sekolah madrasah, urang bisa nulis di sekolah madrasah, urang rukun wudu di sekolah madrasah. Ibu lamun SD anak, wih langsung dipandian, ceng pakai sepatu, waktu kumbah sepatu nage, bagus, bagus, orang tua sayang anak. Pakai sarung kaki, ulah nu sobek, bagus, bagus. Pakai dasi menanga gosok, rapi, rapi. Dasar nage kudu rapi, malah hadirin. Masya Allah, bukna limit kuanti sisiran sampai minyak letik. Beres diantarkan ku indung bapana karena motor duduk-duduk, hadirin. Masya Allah, balik dijemput deui para jamaah sadaya. Kunaon sekolah madrasah indung bapana ngajar dope. Ulah betul-betul kelakuan dia apa dia mah. Bukan betul-betul cicing bengges. Ulah betul-betul cicing deh ibuna. Da bener iya. Ibu jeung bapak lebah maot hayang dibaca kenaon ku anak. Quran apa koran? Jadi jangan salah lagi ngomong nama. Lamun eta anakna teu bisa maca Quran, minantuna teu bagug maca Quran, endek saha nu ngajikeun. Aya cenah ustad, lamun dibayar tolol. Teu dibayar capek-capek. Maaf Bu Pak punten, ulah sok berat sabelah. SD isuk-isuk tos dohor giring ku ibu ke sekolah madrasah. Cenah anak hayang aya akhlakan, anak hayang aya ilmuwan. Para hadirin, man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Sahaja anu ninggalkeun anak di alam dunia, anakna bodoh. Para hadirin, teu nyaho rukun salat, teu nyaho rukun wudu, teu nyaho sifat 20. Terus anakna judi, anakna zina, anakna maling, anakna ngabohong, anak berbuat dosa. Karena kullu dzambin amilahu alaih. Naon nu diperbuat ku anak maksiat ngalir ka indung bapana tiap poe, anak jariah dosa ka indung bapa unggal poe. Naudzubillah. Hayang tos kitu. Hayu anak-anak madrasah. Kunaon urang aya ka sekolah SD cash dibayar, buku nage kuat 10. Aya sekolah madrasah anak kuat peci geus beureum 20 tandok. Ceuli congean, irung lehoan kuat bebekis ustad dage. Masya Allah, bitis meni hauk boro-boro ku make sepatu make sandal ge henteu. Buku meni lecih hiji deui teh ya. Masya Allah, nah ieu urang sok beula sabelah. Pak Bu, aya nu maot jam 11 penting kurang dia misalkan, atau jam 10 penting, piraku maitnya diantep sampai subuh. Oh nunggu anu ngajikeun. Mending lamun di eta lembur aya santri, mending di eta lembur mun loba ustad, mending di eta lembur lamun anu barisa malaca Quran. Mun eueuh, na kumaha? Ieu lebah dia masyarakat kudu berpikir, wayahna bagi eta anak. Aita mah geus bisa maca Quran, hok bae nek jadi nanaon ge. Nek jadi DPR mangga, nek jadi lurah heuk bae, jadi direktur dasarna ge, nek jadi abri puguh membela negara, nek jadi polisi mangga membela kebenaran, nek jadi camat heuk bae, nek jadi bupati monggo, nek jadi dokter dasarna ge, nek jadi bidan mangga, jadi dukun paraji geus karolot diganti ku bidan ku harimah, mangga Anda silakan berkiprah di relnya masing-masing, tapi tujuanna li'alai kalimatillah. Anak orang hebat sekolah nama tuh S1, S2, S3, S4 lebih teuing S tungtung barekuk anakna. Yo, anak orang binanya supaya bararisa maca Quran. Nanya kula orang takos. Lamun di dia aya nu maot. Yeah. Di dia aya nu maot misalkan eta masyarakat loba nu ka masjid apa loba nu ka kuburan atuh aja teu begug nyalakeun ieu. Nah ieu
susah ya zaman kuari bu pak geus ciri kiamat cek nabi bener engke mah umat aing kitu cek rasul engke mah umat aing kitu engke mah umat aing kitu masya Allah idza azzamat ummati ad-dunya nuzi'at barakatul Islam di mana-mana umat aing geus ngagede-gedekeun dunia manderikeun nilai agama dunia nu dipeulakeun agama nu dipanderikeun lamun umat aing geus kitu cek Rasul nuziat barakatul Islam maka bakal dicabut ku Gusti Allah keberkahan dina agama Islam urang lamun geus kitu berkahna kurang tuh padagang tinggal hutang patani tinggal daki nelayan eueuh meunang lempangna doang ka laut laukna arareueuh padahal ombak teu gede sebab naon dicopot keberkahan aku Allah Subhanahu wa taala sebab urang geus ngagul-ngagul dunia lain teu meunang boga dunia ulah ge hadirin kakuasai ku dunia meuning boga pelak jeng-jeng 1000 batang tapi kaburu sholat, kaburu ngaji, kaburu berjamaah, rajin sodako, tibatan boga pelak jeng-jeng 10 batang, teu kaburu ngaji, teu kaburu sholat, teu kaburu ibadah. Naudzubillahi min jalma samodel kitu katungkul ku anak nu dipikirkeun bab dunia bae eling na ka Allah poho urang ngurus-ngurus dunia poho zikir secara lisan secara mutlak maupun sholat maupun puasa maupun maca Quran poho ka Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wahai jalma-jalma anu beriman cak Allah ulah sampai mohonkeun ka anjeun kabehan eling ti Gusti Allah anjeun kupada sibuk ngurusan anak bab dunia anjeun ngurusan dunia anjeun sampai pohon eling ka Gusti Allah sampai teu salat sampai teu maca Quran sampai teu ibadah lamun jelema geus katungkul model kitu pradikatna di akhirat wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun lamun jalma geus kitu maka eta jalma termasuk golongan anu rugi jaga di akhirat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Nah. Tamanta ayeuna urang muludang. Poe ieu. Syukuran ka Gusti Allah. Laju ku yai jenazah kami mah eta maca Quran teu bisa dadarek dogan komo geus kolot kieu mah. Bener teu Bu? Mata ibu geus kolot kieu mah nya ulah loba maca Quran geus kolot kieu mah aya teu beguk mah sebab maca Quran mah kudu jeung ilmu tajwid. Masyaallah aya geus kolot kieu mah boro-boro sarroyaro sayyorrayo cek incuna mah kadele kene Quran mana ngageblek mau teu kadele lalieur mah mau lalanjung maka ditukeun haling lalieur mah ieu ge rojak tanah apa rojok madana cenah ieu kana Quran ngageblek barang dibere mah duit 100.000 tah mah jelas teh duit ya nah ieu mah cek ka Soekarno beureum ge mah 100.000 ai kana Quran ngageblek ari kana duit jel eta karakuan urang tap heeh Asia ya wayana nya laju kumaha tuh kiai geus kolot kieu kami cek ibu-ibu jateh teh mah geus kolot lah neangan ilmu atuh hayang cara budak orang geus moal bisa dangukeun ulah leutik hate punya supaya aya oleh-oleh wi ti dieu nya geus kolot kieu mah wiridanana amalanana ulah loba-loba sabaraha macem bae kiai 2 cek Habib Abdullah Al-Haddad dina karangan kitabna nyarios pikeun jalma nu bararodo model urang rumah satu bodoh atuh rojok dulu masa rumah satu bodoh lamun urang ngarasa jalma bodoh cek Habib Abdullah maka wayahna aya 2 ucapan kalimat nu bakal ngamanfaatan gede di urang di dunia ngamanfaatan di bejakan ulah hiji kasratul istighfar lobakeun maca astaghfirullah rabbal
Tiap-tiap sholat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Dibaca ulah loba-loba ibu tilu 5 kali atau tilu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nyaho teh kasih kodir nama. Ayo maca 10, ayo maca 9, ayo maca 7, ayo maca 5, ayo maca 3, ayo maca sekali, kurang dia mati lok maca. Nah, awas ya. Ya Ibu ya. Ya. Ta. Terus kali itu Allahumma ajirni. Allahumma ajirni. Bapak-bapak wiridan tas maghrib baca eta doa nu tadi. Imam babarengan jeung makmum, imam maca, makmum maca. Allahumma ajirni minan nar. Baca 7. Eta bapak-bapak hebat ngadoa nama Allahumma ajirni minan nar ya Allah Gusti jauhkeun abdi tina seuneu, jauhkeun abdi tina seuneu aya rokok dikenyotan bae. Pandeugeut eta kabiwir. Aya nu ngarokok. Teruskeun jakula ge ngarokok. Terus kan ngarokok justru dengekeun ya ciri-ciri lalaki wanian lalaki nu ngarokok. Geus lalaki nu ngarokok mah ciri lalaki wani hiji wani menta. 2 wani ngahutang. Nu katilu wani nyokot rokok mitoha. Minantu edan cek ulang. Rokok mitoha beake buseta. Awas ya, Bu. Nu kadituna Allahumma antas wa minkas wa ilaika yaudus lah nyawa deh kan daun salam doang ya sehingga tukang uduk kabeh urang dia Ustaz Husain ya Masya Allah kali itu baca lu lakon jakum terus kali itu ilai ya Rabbi subhanaka subhanallah maca subhanallah seberapa kali 33 kali subhanallah 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 ulah gancang-gancang ke mana lamun bapak maca subhanallah gancang-gancang jeung ibu maca subhanallah gancang-gancang mau bener. Subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah gancang ge mau bener. Alhamdulillah. Oke, Allahu Akbar gancang mau bener. Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar diganjar kiai teu nyawa aja berlok boro-boro diganjar lempang ke hesai berlok mah tidinya muji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ulah loba-loba kelobaan mah cukup bae 30 atau 100 ada eta cenah hayang loba di mah bae sorangan ulah ngajakan batur sampai ka coplok tahu dia naon ngajakan batur benar la ilaha illallah la ilaha illallah beres muji imam ngadoa urang bapak nu ngaminan mangsak salah kita teh cinta berjamaah ada urang bahas ya ngaku cinta ka nabi tilok daek ngasih masjid bohong itu masjid di arah rantep dengekeun aing cinta ka nabi cinta bohong tilok ngasih masjid mah sasaharos masjid di arah rantep bakal jadi kapal ta masjid ya Pak jaga di akhirat sa imam eta pilotna imam sa eta pramugara-pramugarina jelema nu tukang ngabangun masjid jeung ngabersihan masjid eta bakal jadi pramugara-pramugari sa penumpangna nu daek ngeusi kana eta mushola atau eta masjid kumaha urang tapos nyumbang henteu kana eta mushola atau masjid ngeusi teu beuki kabawa moal tak ku mushola eta kabawa tetep dibawa sebab urang dia kena ieu ngan lebah lawang neraka burulug digubrakeun tidinya ngadoa ibu imam nu ngadoa urang nu ngaminan nah ibu ge ngadoa nya jeung ibu-ibu kiai
Kurang gitu teh waramat. Kumaha cenah jate teh rumah saja mabun. Bareto teu masang. Ku sakola madras. Ku kolot tita kalaut bae mulungan ker. Jeung rumput lah. Jadu kadang-kadang kula mah tita ngomong Nah, terus, nah, ngas ibu ku bahasa Sunda bae ngadoana. Ya Allah Gusti, moga-moga ya Allah, abdi hiji hayang diampura dosa. Dengekeun kitu ngadoana ibunya, hayang diampura dosa ya Allah. Dek ulah jaminan dengekeun lah ku ibu cara ngadoana. Ya Allah Gusti, abdi hayang diampura dosa ya Allah. Ulah wakeur di maut ya abdi muncat diampura dosa. Abdi hayang menging taufik hidayah ya Allah sing resep kana ibadah jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat. Hampurakeun dosa abdi, dosa ibu bapak abdi, dosa guru-guru abdi, dosa salaki abdi, dosa putra-putri abdi, dosa tetangga abdi ya Allah. Parinang taufik hidayah sing resep kana ibadah, jauhkeun fitnah dunya jeung fitnah akhirat. Panjangkeun abdi umur anu barokah, sarolehkeun putra-putri abdi sadayana ya Allah. Terakhir menta dunia jeung bakal ibadah. Coba ibu langsung ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salah kita usaha ya Allah ngalupung segala makmur ya Allah duit ya Allah listrik menjabut 4 bulan temaya ya Allah motor kreditan kena bulan kena ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit nges gitu baik naon endah ya atuh endah cek sate endah ya rozaku ya goniu duit tujuan anak terus baik ya Allah duit kaciri Pak jurik duit mah. Nah beres tidinya Bu ngadoa ulah bakal turun Pak di masjid ke salat maghrib. Bapak mending salat sunnah awabin. Terus nungguan isya atau macam-macam salawat aing ngaku cinta ka Nabi mah. Hiji tadi lobakeun maca istighfar. Sok maca istighfar. Sok pakai nyarakanan salaki paling ge. Pak, atuh coba jangan kali minta duit. Wah, mah beak piraku Pak jangan mari gawe kene. Wah, mah beak ya Allah piraku Pak. Astagfirullahaladzim. Aya muji la ilaha illallah, pakainya kanan kotok ngoreh pare kotokna. Barang dileup eta kotok ngoreh pare manehna. Masyaallah la ilaha illallah dia kotok. Iya. Ya Allah, eta kotok di pare jeprok be kotok di pare. Benang cokorna ingkul be kodok pincang beri nomaran eta kodok dasar dia budak takos pelit cokotok ka bina-bina dia panen 50 karung dia ya Allah ya Robi cokotok dia dipakai ngakan pada dia di modal 2 liter dia kuat air buat dibaledo ku dia masa Allah dasar dia pelit budak takos mah dia pelit turunan pelit dia mati bagelangan ke sokor dia pelit dia cokotok yang cek aing terpercaya atuh tanya ka kotok benar. Masya Allah cekotok lain lamun lain ti dia aing ti mana cekotok ja aing mah ya Allah melak pada teu bisa aing mah gawe teh tebekuk jadi jasa aing apa heula teu boga aing teh sakola ieu aing teu meunang ku teh sakola atuh dibilang wae sakola kotok. Masya Allah dia cekotok ku bina-bina dia teh cara dia bulan mulun aing dikekeak udah ku dia nanti pencit aing dia lebah bulan mulun Masya Allah dia tapos dia pelit cekotok lain cekulah. Hei, lobakeun maca salaw. Ngeun eta naon tujuan anak dangukeun ku ibu. Hiji maca istighfar hayang dihampura dosa. Eta. 2 loba maca salaw. Di dunia hayang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang menang syafaat Rasul. Wayana sing rajin maca salawat. Sabaraha kiai minimal sapoe sapenting mun maca istighfar Kangjeng Rasul sapoe sapenting maca istighfar tilok luput 100 kali eta nu geus yakin ahli surga kunci surga na ge dicepeng ku Rasul sapoe sapenting maca istighfar eta hadirin Rasul 100 kali padahal Nabi mah dosa nu kaharep geus dihampura dosa nu kagurih dihampura tapi Rasul teu eureun maca istighfar aya urang dumuk ahli neraka belum tentu ahli surga ye maca istighfar teu barareuki Masya Allah
Maca ibu istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Wayana berarti sampai sahabatina mun tersenggang supaya ngaca di 100. Maca salawat tuh mana kiai macam-macam salawat mah. Aya salawat Nariyah, aya salawat Kamilah, aya salawat Ibrahimiyah, aya salawat Asror, aya salawat Taisir, aya salawat petir deui. Nu mah cenah salawat petir kiai karena teh kami mah. Aya ari eta ibu mulai petir kulicat. Juluk ya Allahumma sholli ala Muhammad. Eta salawat naon cenah? Tapi geus pendek. Bisi salah kita teh teu milu ka dieu. Mah tos mulu dan nyati tapos. Oh Pak, sanu ceramah Ki Jamaluddin. Lanjut kebedangan naon? Salawat petir. Ih, cek salakina aing mah kadang-kadang salawat petir. Naon aya tuh aya. Eta mun aya kilat teh. Juluk ge. Oh, jadi pada jadi Muhammad. Kata baik dong kan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tasbihna muter. Tah nungguan maca salawat di masjid. Ibu ke nungguan naon? Nungguan salat is. Nu teu boga anak leutik. Lamun nu boga anak leutik mah susuan anakna. Dengokan ku ibu ya. Eta nyusuan anak jeung ngasuh anak anu leutik para hadirin ganjarana leuwih gede tibatan salat sunnah. Mantap Pak ulah sok macam-macam ka ibu-ibu. Cicing Bu. Ya lah, kadang satu Juni betul baik pemajikan sah itu ya. Bapak jangan sok dong sama ibu-ibu. Mereka ini makhluk lemah, harus disayangi, harus dikasihani, jangan digalaki, harus diayomi. Masya Allah, ibu-ibu ini ya Allah makhluk yang berjasa. Kita bijil dari mana? Ye, mun ibu-ibu bejana jelema bijil di batang kalapa. Sanajan eta jadi raja, jadi presiden tetap bijil nama tina ibu. Ye, makanya Pak, Pak, heuy. Dokter kanan di lebunya. Ye, geus wayana eta bapak teh kudu karunya ka ibu. Bu, tapi tenang Bu, bapak-bapak eta masya Allah paling karunya ka ibu-ibu. Tanya tuh dalam di laut, tanya tuh, kula sok nanya kata tengah kula. Nah, kali kakak karunya ka pamajikan, masya Allah. Iya kakak usaha turun isu unggah sore, hulu di jeun suku di jeun hulu, usaha naon eta? Hulu di jeun suku di jeun hulu. Eta bari masa kolot. Eta kakak jungkir balik masya Allah. Di eta nyenakeun hayang nyenakeun anak pamajikan, terutama pamajikan masa aku gede jasana ka urang di masya Allah. Lamun urang keur leuleus, mayana makot langsung ka urang ngusapan, laju ngadadak datang penyakit hareuras. Atunya kalau nggak salah gerdei pada diurutan mah jarorok ya pikirannya. Ya Allah Rabbana Karim, coba masya Allah lamun tah kakak boga duit gede hayang nyenakeun anak papa majikan hayang mulikeun emas dulu dina leungeun 100 gram leungeun katu 100 gram leungeun kenca 100 gram kongkorong ge hayang 1 kilo sampai ka bongkok teh kudu majikan. Masya Allah ji mau ngomong mah eta memulikeun baju gah hayang ulang minggu ngan kakak mah pasaki usahana tuh Bu eta kanya asal laki kitu tuh salaki batur mah teuing salaki teteh mah pohara eta salaki kenapa pamajikan tanya ku ari teh jelema nu keur di laut tanya tuh nu keur gawe bangunan jeung saha eta ngabelaan pamajikan akur bapak-bapak jawab ngebelaan teh jeung satu ngebelaan pama ngebelaan jeung pama makanya ibu kudu jadi radiator
apa radiator? Radiator eta dina mobil, mun mobil mesin panas, aya pendingin radiator. Eta pendingin mobil, pendingin mesin ketika panas. Geus ibu ge mun salaki keur marah, salaki keur ambek, salaki keur pusing, ulah jadi bensin. Bisi tambah nyamber kudu jadi cai jadi pendingin radiator. Jawab salaki. Boleh cemetut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak datang. Oh. Wah, terus lainnya cuaca ya. Lain, bapak nak ngopi lah, tak nak naon. Geus naon bae? Oh, jajing bae ulah ditanya ke. Geus beres jeung kopi. Kebenaran pae gogodo. Oh, ada kada sering lapar. Angsekeun gogodo. Lain dia kakak nak kopi apa nak ngeteh nak nyusu. Moal aing mah cai herang bae. Ja euna naon di dieu cai herang doang di dieu nanti. Da kopi kumaha aing jauh pilihan. Wios, cai herang mah sae. Sebab cai herang mah cai anu murah. Terus nah gue kayak ibu calik gitu nana lain emang bapak kunaon salek sep mah bapak harus nekene ampura lain marah ka mama oh atunya atuh mama geus ngarasa ieu bapak lain ka mama tapi emang kunaon gitu pak atuh lain tadi ayam bapak keur ngojek terus aya ini maksa ayam dianteun ke itu ka mana karena ka tenang oh laju atau barang dibelokan dan kadinya ditenang di dinya belok pan ini mah cenah heuras naik ojek naik motorna cangkeng jeger suku ngacung gitu laju ai barang belok ai padegang cilok kasabet bener ini labuh bapak ngusruk dengan lecet ini potong leungeunna padegang cilok cenah tuh ompong hutuna kasabet tusukun ini da tulang doang ieu laju kumaha atuh ini diurut minta denda 50.000 pedagang cilok 50.000 bapak makan ibu duit yang ke 100.000 atau awa ya pusing bapak mah ibu siap jadi pendingin kajen pak sahanu hayang musibah bapak ali musibah ini ke ali musibah pedagang cilok yang embungan karena cilaka mah pak nggak geus titik tulis diajali kudrot di orang itu Gusti Allah abdi masuk ngaji pak masya Allah baik tak nges teuing nu penting bapak salamet eta ini cenah geus ku bapak diuruskeun kajen pedagang cilok katina digantian teuing rezeki mah dihareup bapak urang mikiran aya keneh nu kamari ge kumaha dikumpulkeun disimpen tenang bae bapak urang mikiran tenang disimpen itulah istri yang solehah istri yang menjadi pendingin seorang suami ketika suamina ribet pikiranana aya di dieu nu kitu jacan dia kaciri banget gimana lamun nu kieu aya nu kieu ya begitu jam itu biasa laki Assalamualaikum aing mah curiga ka bapak dia ieu asana cai teu bebenangan di usaha masya Allah bae teu bapak dia nya ya leuh balik ka teu bae kudu mikir kumaneh dek kuat kumaneh nyebutna ge kita kasalaki la ilaha illallah kasopanan adaban akhlakan dengekeun Pak ieu masya Allah baca bapak ka otak kunaon kitu kudu datang ka imah la ilaha illallah laju cenah ilah bebenangan teu datang ka imah pusing teh kudu ku kakak dulu anak 13 kami kereuneuh deui atuh coba aya kitu ngasana bebenangan ka make usaha bebenangan atuh mikir Pak mikir gua kahayang bapak dia mata imah sareuk seuk emang kadang-kadang kudu ngalamun sok aduh tak jeung bapak dia oh ngomong kadung segala macam ketika itu dan nanti teh gitu baheula kahayang bapak dia mata kayak masar reuseup ke bapak dia nanti teu boga otak bapak dia mah kolot-kolot nah ieu nu teu cocok ulah ka ibu-ibu ya ngomongna bapak dia mah teu boga kolot-kolot naon teteh ngorak jago mana nih ompong peot nah geus ibu kudu jadi pendingin kanu jadi salah wajhun malih cenah ge rarahi anu selalu senyum anu selalu menimbulkan kebahagiaan kepada seorang suami masya Allah selalu senyum bae wios pa adatna eta pamajikan solihah masya Allah terus ya
Geus lobakeun maca istighfar, geus kolot kieu mah lobakeun maca lobakeun maca sholawat. Di dunia hayang disenter ku cahaya Rasul, di akhirat hayang menang syafaat Rasul. Bahkan jelema maca sholawat sakali ibu dibayar ku Allah 10. Dengar 10 dibayar 100 dibayar 1000. Jalma anu dawam maca sholawat sapoe sapeting 1000. Para hadirin sadaya, hakun alallah alla yu'adzibahu, hak ka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jalma. Teh cukup ku amin kudu ku sholawat 1000 Rodiah. Aya teh Rodiah di dia. Teh ana teh icot segala. Ai teh ieu teh Masito. Teh Odah ge. Ai si Mae. Teh Sarnah ge. Ai teh Ici. Si Mimin aya. Ai teh Una. Teh Siti ge. Ripo Siti. Sini nih aya. Teh Neneng ge. Ai si Nunu. Teh ayah ge. Si Kokom aya. Gomblit amat di urang dia. Kasarman aya Kasarman. Kasuminta ge. Ai Mang Jasir. Aya. Dudung kayak Dudung. Si Maman ya Maman. Udin. Oh, ngaran Udin mah aya di mana ge. Agusnya. Agus Udin tah araya ngaran. Terus nu ade ibu ya, geusnya rajin maca salaw. Masyaallah wayana sapoe sabeting ulah kurang 500 kali berarti tos salat 100. Ya eta mantak naon teh geus longmen HP bae. Ieu mah jelema kuari ngomen HP bae aneh ka jelema kuari. Ieu teh padagang lain, wanita karir lain, pejabat lain. HP aya nurutan budak ngarora euy geus ngaca geus peo tereh mod. Penjadah doang. Mending maca berjanji. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Masya Allah. Ya gitu. Ya mah tamu nih mang anak ibu maca sholawat gitu. Naon bae sholawat mah loba sholawat ieu. Bang Ombi kata di sholawat dengan mau bisa ibu dong Ombi mah ke. Udah ke. Nenang suara Ustaz Ombi tadinya. Hayang boga minantu doang Ustaz Ombi. Atuh pulung be manehna. Nahan teu kudu ngamodalan deui tah mah. Nih, geus anakna tidak belajar malah jagur. Begitu. Nimang anak jeung sholawat, anak supaya hees. Kunaon bae tah mah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli jangan aneh ta. Imang anak ibu-ibu aduh engel. Nang ulung-ulung teuing. Nang elang-elang teuing, nang pintang-pintang teuing. Kumaneh ngalaka saha bapa hideung emma hideung kumaneh meuni geunut ih. Atuh mun ngalaka tangkorak dia lebarnya. Punya. Ya. Geus urang teh kembali kuari. Syukuran bisa, geus pode kuari ge.
macam-macam warna-warni ibadah hiji kumaha naon tah mata aing masang pakai ibu hiji kunaon salat sun coba dibagi dua ya dua belah dia ya hiji kunaon cicing belah dia nu kadua naon ibu cicing nu kadua naon jadi si gue tadi cuma kadua nu kadua puas nu katilu sholat nu katilu maca nah nu kaopat wayah sulus syukru bi anwa'il ibadah kas sedekah bisa hasil pelaksanaan syukuran terutama muludan bis sedekah kas sedekah seperti ku ngalobakeun sedekah nah ieu nu digede-gedekeun ku ulama Banten lamun dipikir ku ibu jeung ku bapak dangukeun lamun sholat sunnah ganjaranana jeung urang doang lamun maca Quran ganjaranna jeung urang doang lamun puasa ganjaranna jeung urang tapi lamun sedekah dengekeun nu mere bunga nu dibere leuwih alhamdulillah idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah ngasupkeun hiji pangbu bunga wasilah dibere berkat bungaheun tetangga urang anu hadir pala hadirin masyaallah eta leuwih bagus tinimbang ibadah sunnah 30 tahun nu ditarima ku Allah matak mun udah kudu nunggu alalen udah lemen-lemen aing baca muludan saimah besek hiji enak aing ngadengeuna tidak biasa kena apa sekalian Pak dengekeun Bu dengekeun muludana kudu nunggu alalen Masya Allah muludan saimah besek 10 20 15 30 mapuguh pohon peti 10 kaluhur belana kami mah teu mampu kiai ulah ngomong teu mampu mah samampuna mangga jatuh dipaksa ngan urang kudu maksa sabab naon satahun satu ai HP kabeuli anak hayang HP Android dibelikeun paling murah ka anyar 1,5 juta eta ge HP Cina can diislamkeun bener tak? Di ari HP kabeli, ari kunaon dipenta mulun sampai HP 1,5 juta kabeli, teu ngomong-ngomong mahal, bari teu diutang, cash dibayar. Kunaon dipenta mulun dan 300.000 satahun sakali teu lunas teu kaharti aing. Damukeun ku ibu jeung ku bapak. Ya Allah, Kangjeng Rasul nu inget ka urang nu bakal nulungan urang. Dengekeun moal aya teteh moal aya bapak, moal aya kula, moal aya alam dunia jangan sia-sia mun eueuh Kanjeng Nabi hendak pelit keneh kana muludan hendak deugel beh kayak ka Nabi masalah kurang kumaha Kanjeng Rasul teu minta balesan teh umat Rasul teu minta sagala-gala teh umat hanya hiji teu minta Rasul kasa ka umat apa kata Rasul hei dia budak tapos hei budak anyar hei budak serang hei budak pandeglang aing teu minta naon cek Rasul apa yang dibalikin? Tak, aing minta cek Rasul engke jaga di akhirat ulah diisin-isin banget aing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena naon? Karena kalakuan dariya cek Rasulullah. Teu ka parentah aing, teu ka parentah Allah Subhanahu wa taala. Hiji paminta aing mah cek Rasul. Naon mulai keton kula. Macam-macam ya orang ini. Wayahna, wayahna, ya Allah, geus muludna kudu nu galalet. Masya Allah, tapi alhamdulillah urang dieu mah Tapos dan sekitarnya mah alhamdulillah. Ya Allah, iya nu digede-gedekeun ku ulama Banten sebab sedekah mah nyen kabungan, ibu nu dibere bunga, bapak nu sedekah bunga. Tapi awas ku ibu niatan jeung ku bapak lamun hadir kana muludan, hiji ulah karena kiaina, nu kadua ulah karena berkat. Namun bapak jeung ibu hadir karena muludan karena berkat, maka darajat ibu jeung bapak dipayungan Allah. Naudzubillah hanya segede berkat. Naudzubillah. Odah. Anak cenah anak.
dia ada murudan, enggak ada murudan, kali itu kata pos nak kaya, iya tina Jamal yang di Romli, atau ada sering sakit, atau ada penting orang murudan tujuan naik mulai mau balik jadi kayak ge, mulai mau balik ulah karena kori, ulah karena mau balik, ulah karena berkat, atau udah baik maka itu baik, ayah saat sakit, atau enggak hadiran baik, itu kurang kaya tak hanya menang berkat alhamdulillah, menang berkat sabodo, itunya. Itu kuduna alhamdulillah pan bararungan di bulan mulut padahal ya Allah segala laris kabeh tukang lauk laris benar tukang ojek sampai kapegak karena bulan balik beban kapal Masya Allah dulu pedagang bakso lar pedagang cilok cos deui nyolokan cilokna itu orang cilok aci dicolok itu penting tilok kita pedagang cilok cos deui nyolokan cilok pedagang bakso dulu meninggal laris benar Masya Allah pedagang balon udah keberkahan maulid Nabi Masya Allah eta pedagang balon ini rame dan laris ngekek jadi cek budak leutik boleh bae teh satu sekali ya dan pedagang bakso ini laris ceos deui pedagang bakso kali sedih bentuk rasa alhamdulillah berkah bulan mul bapak-bapak ngariung anaknya cerit mah yang dah ketuaan bapak dia ngariung masa waktu bapak dia berkandung kata pos ayah nu ceramah Ki Jamal muka-muka baik Ki Jamal sakudung ceramah nol kabel jangan anak yang dahar Masya Allah pamajikannya tengilu zaman negeri salesma jangan anak kering akhirnya tengilu hadir ke dia barang segitu datang salakina jam 11:30 asik papa tatang tak papa tatang jangan beles ngaliu menang belekat dikumpulkeun anak kabeh ayo mak pokok barang ibu kabeh jeung sarimi waduh mata udah waktu kita pokok majikan jeung anak di dalam lah kuduna ulah main pokok bae aduh aya kejadian eta beneran kuku tetangga ulah tetangga kula kayaknya orang ngalaman kita bayar Masya Allah bayar kabeh dikubrak-kubrik gerak berak ini bukan mana ya berewek sarimi berewek sardencis berewek ya gitu genam ngarana teh gula kopi panira gitu gini ampun tapi alhamdulillah orang menang barat jadi tukang balon laris tukang bakso laris makanya tukang bakso tukang cilok lamun loba mulut dan sakit bulan mulut sekali-kali dong gratiskan bakso benar demi mulut dan aing cinta ka Rasul ku aing digratiskan bakso gratiskan cilok nah lamun tukang bakso jeung tukang cilok nah gratiskan cilok jeung bakso nah demi muludan insya Allah dia tukang bakso jeung tukang cilok panggilanna ka surga jeung gurubak nafsu tak percaya paeh dia tiulah kunaon bisi pajar jadi bohong ngan awas kayak tadi surga mah udah dagang bakso saos jeung kecap awas buya nah berkah bulan mulut mah kiai tukang ceramah serak bulan mulut kori tukang serak bulan mulut pedagang laris bulan Masya Allah ondangan sibuk di jamaah di jamaah bulan nah iya terus berkahna kang jeung nah yang mata kalarungan hadir ilah tujuan maulid anu kahiji orang syukur ka Gusti Allah nu kadua ya tujuan maulid anu terakhir ya nu kadua ya nu kadua tujuanana ieu urang mah rumah sahirup jalma bun teu bisa ibadah tapi urang mah keukeuh urang hayang nyambung Rasul mah jalmi bersih urang mah jalma kot tapi keukeuh urang hayang nyambung jeung Nabi sanajan jalma kot nah urang terang keukeuh ieu lah aya acara seperti kieu maulidan cek Imam Siri Sikti tepati-pati aya hiji jalma datang ka di tempat muludan eta jalma sarua sing sabae jalmana anu datang ke tempat muludan maka eta jalma sarua jeung nyokot jeung menang taman surgana Allah Masya Allah
geus ibu cicing di dia sami keur nyokot taman sur. Masya Allah. Salat urang mah belum tentu ngasupkeun ka surga. Salat urang mah acak-acakan, Bu. Masya Allah, salat urang mah acak. Sok ayeuna urang mah hese husu teu bisa. Usolli ibu di imah, hate mah panjalan-jalan. Nu ka laut, anu ka pasar, nah hatena anu ka sawah. Dangukeun ku ibu ayeuna, sok jujur bae nya. Ibu memeh salat yeuh, memeh salat moekeun pakaian. Tengah-tengah salat hujan. Jawab, ingat ke pakaian, tak ingat ke sholat. Allahu Akbar, menang 2 rakaat berbeda. Aing tahu, aing ada. Aing mana kondangan terjadi, mana masalah. Ya tuh kalau aing baju bacon, masalah yang terjadi, kondangan jadi semua terjadi. Nah, ingat ke sholat, ingat ke pakaian. Tuh, ingat itu mah aja orang. Mun eueuh sahabat Rasul. Imam Siti Sikti diprotes ulama Baghdad. Naon sababna ieu peda jelema datang ka muludan sarojeng menang taman surga li annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam karena moal pati-pati datang jelema ka tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngabukeun ka Kangjengna. Nah naon tuh datang ka dieu so ayeuna lamun lain muludan jeung cinta Nabi mah mun eueuh terketuk rasa cinta jelema naon ka dieu leres mending di imah hees mending di imah ngoyos mending di imah dagang mending di imah anu kulantaran ayat tertanam rasa cinta ka Nabi. Alhamdulillah ngiring hadir di dieu alhamdulillah geus urang teh ya tujuan maulid keur nyambungkeun awak urang ka jalmi anu paling mulia junjunan urang Kangjengna Nabi. Sebab Kangjeng Nabi mah hadirin wasiat ketika rek maot 3 wasiatna. Hiji Rasul wasiat ummati. Coba urang deui bari dipikirkeun. Ieu Rasul pikiran beungeut tuh kana dieu. Udara atuh trong tahu betul wuduna mah ibu kumaha kuduna engke heula bawalangan wudu alhamdulillahi rabbil Gusti nuhun Gusti abdi paparin umur panjang dongkap waktu dhuhur parinan abdi Gusti kakuatan lahir batin hoyong tiasa ngalaksanakeun salat dhuhur sebab abdi makhluk lemah la haula wala quwata illa bil aliyil masya Allah karak langsung kaca itu trong tapos bedugna goblok tapos kuduna ibu alhamdulillahirabbil imapan lain terang dun udah naon eta dohon teu karasa dan naon kitu kuliah dirasa-rasa ketika mari aya dohor adan pemuda budak kolak ngadan ulah laki karunya batu laki-laki mah mana kuari usum lalayangan nu ada laki-laki aya salat kadangnya ku tetangga bosa beladak layangan peteng sanu lepas budak ora anu adan budak ngor ieu mah pemuda adan teu tamat-tamat asyhadu an la ilaha illallah wa akbar cekak dia pernah saya ngakbar dia akbar deui ayana punya ya awas ya ummati aduh Gusti kanjeng Nabi marek maot bae Jibril ayeuna junjunan ayeuna kakasih bejakeun ka Gusti Allah eta rek maot tos di tenggorokan dimulai ti pusar Rasul didengkul keneh dicabut nyawa Kangjeng Rasul Masya Allah datang karena bujar Jibril stop ayeuna Muhammad bejakeun ka Gusti Allah kumaha nasib umat kaula eta rek maot
Eta malaikat Jibril bu berangkat deh. Gusti Allah cek malaikat Jibril, Gusti Allah ayeuna Jibril Muhammad gak kasih anjeun nyarios kumaha cenah umatna umatna. Jibril bejakeun ka Muhammad salamet kitu umat anjeun mah. Berangkat deui malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi. Kumaha Jibril cek Rasulullah, insyaallah junjunan umat anjeun mah bakal salamet ku syafaat anjeun. Terus Jibril tarik, begitu ditarik lalaunan cek Kanjeng Rasul. Jibril ia dicabut nyawa nyeri amat. Israel ia dicabut nyawa nyeri amat. Cek malaikat Israel, junjunan kakasih ia abdi nyabut nyawa pang lembut-lembutna cabutan nyawa dibanding umat-umat jalma-jalma manusia ngan anjeun doang paling lembut nyabut nyawa. Cek malaikat umat cek Rasulullah, Jibril limpahkeun nyerina cabutan nyawa ka kaula kabeh. Cukup umat kaula majaga ketika maut sakaratul maut supaya ulah ngarasakeun nyerina dicabut nyawa. Cek Rasul, cukup kami nu nanggung nyerina dicabut nyawa. Umat kami mah ulah ngarasakeun sebab umat kaula mah lain ahli ibadah. Umat kula loba doraka. Jadi cukup bejakeun ka Gusti Allah. Israel nyerina cabutan nyawa cukup kaula nu nanggung. Umat kaula ulah sampai nyeri nalika jaga ketika sakaratul maut. Sebab eta nyerina dicabut nyawa kok Pak punten. Nyerina alabatan ditusuk ku pedang, dicacak 1000 cacakan. Leungeun katuhu dicincang, dicacak 1000 cacakan. Leungeun kenca dipotong, dicacak 1000 cacakan. Nyerina cabutan nyawa alabatan tos kitu. Maka Rasul ketika sakaratul maut masih kene ngabela ka urang. Ya Allah, Israel bejakeun ka Gusti, limpahkeun bae nyerina cabutan nyawa ka kaula. Cukup umat kaula mah ulah ngarasakeun nyerina cabut nyawa jaga umat kaula kabeh nu ahli ibadah nu doraka. Bedakan dari itu ka Gusti Allah. Israel cukup kaula bae nu nanggung nyerina cabutan nyawa pikeun umat kaula. Urang kumaha nabi ka urang. Begitu rek maut ditinggorokan. Cek Rasulullah Jibril. Aya naon deui junjunan cek malaikat Jibril. Stop Israel. Aya naon? Bedakan terakhir deui sekali ka Gusti Allah. Umat kula salamet moal. Berangkat deui. Masya Allah. Begitu berangkat aya naon deui cenah Jibril adieu cenah ge eta Muhammad kakasih anjeun ya Allah cenah ge umatna salamet moal. Kumaha? Innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim. Saanyana surga diharamkeun ku Gusti Allah pikeun para nabi-nabi nu sajen hatta adkhulaha sehingga Kangjeng Nabi ulun bakal asup. Wa hurrimat 'alal umam, surga bakal diharamkeun, surga diharamkeun ka umat-umat nu sajen sehingga umat Kangjeng Nabi heula nu bakal asup ka surga. Tah Muhammad cek Gusti Allah, umat anjeun mah bebas sakahayang anjeun hok bae rek kumaha anjeun bae lebah dieu pala hadirin hadir ilah didaharekeun ku urang sehingga aya umat Rasul anu geus yakin diputus ka neraka ku malaikat neuk dibalangkeun ka neraka karena para hadirin aya tertanam rasa cinta ngagungkeun ka Rasul akhirna ditarik ku sapat Rasul teh ka neraka langsung dikasurgakeun. Muga-muga urang moga-moga urang. Maka ibu wayahna ketika muludan mah hadiran bae ka mana bae aya ka guru jeung cager mah. Nah ingat hadirna hiji ulah karena barat, kedua ulah karena kiaina rek kiai jauh kiai deket kiai urang hadiran sebab tujuanna Kangjeng Rasulullah iyalah. Insyaallah para hadirin uberkahna muludan muga urang hiji dihampura dosa. Dua ditetapkan iman Islam, dipanjangkan umur anu barokah, putra putri sing saroleh tur solihah, urang panjang umurna anu barokah, diberi rezekina anu barokah, putra putri urang didamel dzurriyyatan thayyibah, sehingga urang sadaya mautna husnul khotimah. Pas mulai ceramah jam saparapat. Moga-moga aya manfaatna sakitu anu kapiatur leres hidayah taufik ti Allah lepat mah kabadoan kuring ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الآخرة شفاعته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنة رؤيته ومرافقته. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا من عبادك الصالحين والصالحات بجاه سيد البرايا. اللهم اجعل هذه القرية قرية إسلامية آمنة مطمئنة غنية مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية بجاه خير البرية وببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.